Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabda barakisuna anu satiasa tuhu manco dina dangat ayeuna urang medar deui carapon tina majalah Campaka nomor 8 tahun 1865. Carpon anu baris kapidangkeun judulna Males Pati. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Sunaria Ramli. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ieu mah moal dibetuskeun ka sasaha oge estu rahasia kuring sorangan. Komo ka pamajikan mah cadu pisan. Ingat harita sanggeus nganggeuskeun studi di Jepang dina jurusan ekonomi geus 5 tahun kuring ninggalkeun lemah cai teh. Harita indit di Indonesia tahun 1858. Keur meujeuhna usum goromolan deui keneh. Ari balik ka tempat lahir geus simpe teu kabejakeun aya gorombolan deui. Malah mah ngadenge beja loba urang lembur nu pindah deui ka lemburna sanggeus mang tahun-tahun ninggalkeun tempat cicingna. Harita kuring turun tina kapal udara di Kemayoran teh estu keung pisan lantaran eueuh nu ngeuwuh saurang-urang acan salian ti batur sa kapal mah. Eueuh pisan nu mapagkeun ti kulawarga kuring mah boh dulur atawa kolot sorangan. Nah ari anu sejen mani pada ngagabrugan ku kulawargana. Kuring ngarasa heran lantaran basa rek balik teh kungsi nyuratan heula menta dipapagkeun boh ku adi atawa ku lanceuk. Da ari kolot mah geus teu bisa indit-inditan jauh. Tapikeun wae ketang, moal aya halangan nu matak teu bariseun mapagkeun kuring teh. Sanggeus kaluar ti pangkalan udara kuring alak-ilik sugan aya taksi nu daek nganterkeun ka setamplat bus. Kabeneran harita aya batur sakapal nu satujuan jeung kuring ka setamplat geus meunang tutumpakan. Nya kuring milu nempel ka manehna sanggeus aya kecap pangajak. Barang tepi kanu dimaksud kuring teu ngalilakeun deui neangan bos nu nuju ka lembur kuring nyaeta Cileungsi. Sajajalan kuring teu weleh ingat kanu di imah sok hayang gara tepi kuring sono ka kolot ka dulur-dulur kumaha kaayaanana saditinggal ku kuring. Bos nu ditumpakan ku kuring karasana mani asa ngayetad pisan kuring geus teu sabar tara-tara ti sasari sakitu kuring tukang sabar teh harita mah teu nyaho kunaon. Cibinong geus kaliwatan bos ka Cileungsi mengkol ka kenca dina simpangan jalan nu kabogorkeun. Sanggeus tepi ka lembur kuring gagancangan turun tina bus terus lempang ngajingjing koper muru ka imah. Sajajalan kuring helok lantaran lembur kuring jadi tiisen eueuh tatangga nu wawuh saurang-urang acan. Nah, bet jadi loba jelema anyar ceuk geurentes hate. Barang tepi kaburuan kuring gancang asup muru ka imah, culo koper ditinggalkeun di tepas. Kaayaan asa bareda pisan paparabotan geus robah. Bus ke tengah imah eueuh jelema saurang-urang acan nakamarana atuh. Kuring lompat ka tukang bari gegeroan. Bapak, mak, pak, mak, eueuh jawaban. Hate panasaran kuring kaluar ti panto tukang bari alak ilik keur tereret kitu. Katempo aya nini-nini keur cingogo di kebon, kuring muru ka manehna bari nanya. Ari nini saha? Ceuk kuring. Nini malik nanya. Dupi Aden, nu ti mana? Pokna teh bari mencrong kana beungeut kuring. Nini kuring teh nu nyecingan imah ieu neker kamarana emak bapak jeung dulur-dulur kuring. Baru Aden teh nu kagungan bumi. Aden teh nu kagungan bumi ieu. Nini semundur was bari undur-unduran. Nya ari nini saha teh atuh? Kuring nanya sakali deui. Aden, nini teh anu ngungsi ti Cileungsi kaler. Tuluy weh nini teh ngeusian bumi ieu da kasampak parantos kosong. Lamun kitu kamarana atuh pangeusina nu baheula jeung kunaon nu matak parindah. Kuring geus teu sabar nungguan jawaban nini. Naha Aden teh henteu di dieu kapungkur sareng naha henteu sabumi sareng sepuh. Teu nini kuring mah ngumbara ka negeri sejen geus 5 tahun kuring ninggalkeun kulawarga jeung lembur teh.
Duh aden karunya teuing lamun leres kitu mah mugi sing kiat wae nandangan kasedih sareng sing kiat lamun kunini dicarioskeun asal usulna. Na kumaha kitu nini kuring geus teu sabar deui hayang geura nyaho naon nu rek dicaritakeun ku nini. Tapi ketang aden nini mah ngan mendak wartos tinu sanes tinu kapungkur nu ngeusian bumi nu dipayun ieu. Kumaha kitu nini? Nah pindah jauh. Kieu aden sateu acana nini ngeusian bumi ieu nyata taros heula kanu dipayun. Nah bumi kosong sareng kagungan saha? Ari saurna teh, nini teh di mana? Jeung kunaon nini make hayang ngeusian imah eta? Nya eta nini teh nu ngungsi ti Cileungsi Kaler. Nu matak nini hayang ngeusian bumi eta. Pedah wae nini teh teu boga keur nyiruruk acan. Sareng upami aya idin mah bade dieusian wae ku nini ari leres kosong mah. Ari kitu mah nini teh teu nyaho nanaon pisan jeung teu manggih beja-beja acan kana asal-asalna eta imahnya. Sumuhun na ari kitu kumaha tembal nini semu hayang nyaho. Kieu cenah nini eta mah imah teh kakara kamari kosongna. Jeung deui kosongna teh lain karana ditinggalkeun pindah, tapi ditinggalkeun maot ku sakabeh pangungsina. Kunaon margina ceuk nini teh? Nyaeta cenah waktu 3 poe ka tukang kampung ieu teh didatangan ku gorombolan pakarta. Sakabeh pangeusi lembur, lamun gorombolan pakarta datang geus pada nyingkir. Tapi harita mah kulawarga Ki Arga Direja. Nyaeta nu nyicingan imah eta teu kaburu lumpat nya beunang. Kabeh eueuh nu cengkat deui ditalian dihijikeun dibawa ka sisi leuweung tuluy dibinasa teu disesakeun saurang-urang acan. Tah sakitu nini bisi hayang nyaho mah nyapek wae cenah rek dieusian mah ngan aya deui nu rek dicaritakeun. Nyaeta di mana datang mangsana aya lalaki menta ieu imah kudu dipasrahkeun ku nini. Lantaran sakanyaho kuring mah aya keneh hiji deui putrana anu teu binasa lantaran keur ngumbara ka nagri sejen. Jeung deui isuk kuring jeung sakabeh kulawarga rek pindah ka kota. Omat lamun aya lalaki menta imah kudu dipasrahkeun ku nini. Bisi nanyakeun kuring susul ka Bogor ngaran kuring mah depili. Tah mung sakitu aden sakaterang nini mah. Nyati harita nini teh ngeusian bumi kagungan. Barang kuring ngadenge carita jeung bejat ti nini kitu harita keneh kuring teu inget naon-naon kapaehan. Barang kuring inget geus aya di enggon terus sasambat ka indung bapa jeung ka sakabeh dulur-dulur kuring nu geus ninggalkeun. Sakabeh tatangga narulungan kuring sanggeus ngadenge riwayat kuring ti nini-nini. Ti harita kuring gering. Dina jero gering kuring mindang kapaehan loba tatangga nu pilih genti narungguan kuring pangpang namah nini-nini teh. Menang sabulan kuring ngaringkuk di lembur kuring nu anyar pinanggih jeung pangeusina. Tapi awak kuring masih keneh tacan jag-jag pisan jeung karasa awak ngorotan. Maksud mah harita yang buru-buru ninggalkeun lembur tapi pada nahan ku tatangga-tatangga lantaran awak kuring tacan kuat pisan jeung deui bisi karugdag carekna teh. 2 bulan ti harita awak kuring geus pulih deui. Dina hiji waktu kuring nyaritakan nini omah nyaeta ngaran nini nu ngurus kuring teh dina sawatara kuring gering. Nini ceuk kuring rada berat rek nyarita teh lantaran geus asa kakolot sorangan. Aya pikir saeunaon aden? Kieu nini kulantaran kuring ayeuna geus waras deui nya kapaksa kudu ninggalkeun lembur lantaran kuring moal bisa hirup satuluyna di dieu. Sababna sok sieun kuring gering deui moal bisa mopohokeun kajadian nu geus kaliwat. Kusabab kitu kuring teh hayang ngabangbrangkeun hate jeung pikir sugan wae ku jalan ngumbara ka kota-kota bisa ngubaran kaprihatinan jeung deui lamun nini betah di imah ieu pek we kuring masrahkeun sagala-galana ka nini. Meureun isukan kuring baris pinditeun teh nini omah teu kuat nahan picerikeun satamatna kuring nyarita kitu.
Duh Aden nini mah sanes bade nahan kana pimaksadun. Namun nini teh mani asa sapertos kadunungan bae ka Aden teh. Nyaeta mah teu langkung Aden kumaha nu gaduh maksad bae. Isukna isuk-isuk keneh kuring geus ninggalkeun lembur sanggeus menta pamit ka unggal tatangga nu geus nerulungan kuring dina sajeroning gering. Pangheulana nu jadi tujuan kuring nyaeta kota Bogor. Ari maksud mata kuring indit ka Bogor heula hayang nyaho kaayaan kulawarga Mang Madepili. Urut tatangga kuring di lembur sugan wae aya dongengna nu bisa dipulungan ku kuring. Di Bogor kuring teh hese tatanya neangan imahna lantaran aya batur tukang nganter-nganterkeun pos urut babaturan sakola. Kuring geus anjog kanu dimaksud kulawarga Mang Madpili ngabagiakeun sakumaha biasa nu anyar pinanggih. Kuring uplak ngobrol jeung kulawargana tapi nu di Bandungan mah nyaeta di mana ayana musuh kolot kuring. Mang Madpili manggih beja yen urut kapala gorombolan nyaeta Pakarta ayeuna geus turun ka masyarakat rame deui, tapi teu nyaho di mana-mana nama lantaran cicingna teu tangtu pipindahan. Di Bogor kuring neruskeun ngumbara ka Jakarta nya manggih pagawean di Jakarta, tapi ari maksud mah lain rek digawe-gawe teuing. Tapi bari natanyakeun sugan aya nu wawuh jeung Pakarta. Ari aya nu nanya naha kapinaon ka manehna teh ku kuring sok dijawab ka pidulur bisa aya nu nyahoeun kana maksud kuring nya kapaksa musuh kolot oge di aku dulur. Di Jakarta kuring geus aya kana satauna tapi can hasil keneh wae indit kapagawean sakasampurna. Sakapeung mah sok bolos strong pisan bolos sapoe. Dunungan kuring sok mindeng nyeksekan tapi lila-lila mah boseneun ku mindeng-mindengna kuring bolos teh. Di pagawean kuring sok mindeng ngalamun kumaha jalan-jalana supaya pamaksudan kuring bisa dibereskeun sagancang-gancangna. Dina hiji poe balik ti pagawean kuring teu tuluy balik ka imah tapi tuluy jalan-jalan heula mapai-mapai etalase toko. Sajongjongan barang kuring keur nempuan harga barang-barang nu aya di etalase toko Sinar Baru teu kanyahoan aya nu murag kana suku kuring. Ku kuring direret ari breh teh loket. Kuring luak lieu ketempo aya mojang noyod gancang ku kuring loket teh dicokot terus diudageun ka eta mojang da moal saha deui nu bogana ceuk kuring. Ye loket kagungan sanes. Mojang teh neuteup kana beungeut bari ngajawab sumuhun nuhun tembalna. Dasar kuring rada bangor nya tuluy si mojang teh dituturkeun ka mana balikna. Ah cukup gelis ceuk geurentes hate teh. Kuring mindeng ngaliwat ka imahna nepi ka wawuhna. Tina wawuhna kuring nyaho ngaranna, nyaho adatna. Lila-lila rasa bogoh teh ku kuring dikedalkeun ka manehna. Pangedal kuring diterima ku manehna lantaran kawani kuring 8 bulan ti saprak wawuh manehna geus jadi pamajikan kuring. Dina sajeroning kuring rumah tangga jeung manehna sagala nu geus kajadian jeung kulawarga kuring teu dibejakeun satarabasna ka manehna cukup ku dijawab geus tilar wae lamun nanyakeun teh. Hirup kuring nu gelis teu boga kolot teu boga karabat estu sanyana pisan sapanjang kuring rumah tangga jeung manehna estu rukun pisan eueuh pacogregan silih pika deudeuh silih pika asih komo barang anak nu cika lalaki gubrag kadunya mah leuwih-leuwih rukunna teh. Dina hiji poe waktu kuring keur di pagawean aya nu natanyakeun ngaran kuring ka pagawean ku kuring ditepungan. Barang gok teh anak Mang Madpili ku kuring ditanya aya pimaksudeun naon nu matak nepungan kuring. Ari akang teh sanes sura teh nya tembal kuring. Ari kitu kumaha aya titahan bapak? Sumuhun Kang, abdi teh dipiwarang nyanggakeun ieu serat. Manehna ngodok saku tuluy mikeun hiji amplop. Ayo atuh ka dieu, ceuk kuring bari ngajak asup ka jero kantor paranti nampak semah. Manehna didiukeun pahareup-hareup beungeut jeung kuring. Amplop ku kuring disoehkeun eusina tuluy dibaca satamatna kuring maca surat ti bapana kuring reuwas pacampur jeung atoh. Atoh lantaran baris melespati mangmaleskeun binasana kulawarga kuring.
Rewas lantaran ayana diurut lembur kuring siga nu mulangkeun paninengan lamun kuring kudu indit ka lembur teh. Sanggeus surat ku kuring diasupkeun kana saku kuring menta idin kadudungan moal asup digawe kurang leuwih 4 poe. Sanggeus meunang idin kuring tuluy balik heula anak Mang Madpili pamit ka kuring rek balik deui ka Bogor poe eta keneh. Datang ka imah kuring tuluy bebeja ka pamajikan yen kuring kudu ka Bandung aya uruskeun ti pagawean kurang leuwih lilana 4 poe ceuk kuring ngabohong ka pamajikan. Harita keneh baju-baju nu diperlukeun dipangmeresankeun ku pamajikan kana koper sanggeus rengse dahar heula kakara kuring indit muru ka setamplat bos nu kabogorkeun. Nu matak kuring ka Bogor heula teh lantaran hayang nepungan kulawarga Mang Madpili bisi kuring bobor karahayuan. Datang ka Bogor kuring terus ka Mang Madpili teu sumpang-simpang heula kuring dibagiakeun sakumaha biasa karasa pangaku Mang Madpili teh hade pisan manigeus asa jeung baraya wae. Rengse dahar kuring uplek ngobrol jeung kulawarga Mang Madpili. Dina jero obrolan kuring nyaritakeun anak pamajikan teu noel-noel perkara maksud kuring nu sanyana. Dina sapanjang kuring ngobrolkeun anak pamajikan Mang Madpili bangun nu rawas ngadenge ngaran pamajikan kuring teh sorena kuring indit jalan-jalan di kota Bogor bari sakalian hayang nyaho kaayaanana eusi kota kira-kira wanci isa. Sanggeus aya deui di imah Mang Madpili kuring digerowan ku Mang Madpili diajak asup ka kamarna. Kabeh pangeusina geus pada sarare sakitu sore keneh oge. Ada tiba heula ketang kulawarga Mang Madpili mah sok geus talibra sanajan sore keneh oge kuring jeung Mang Madpili ngobrol pating harewos ngobrolkeun pamaksudan kuring isukan. Cep sura enjing teh Mang mah tiasa nyarengan margi seueur leres konon ya wae Mang mah nyarengan ku badi karuhun. Sareng nadeui enjing teh upami hoyong tepang sareng Ki Karta paduduaan encep kedah nyorang jalan satapak caket kebon karet margi didinya ku Mang tos dibadamikeun jeung si Jaka nyaeta dulur keneh Mang ti Cileungsi Kaler supados mancing ka Ki Karta ka pelebah dinya. Ari waktosna ku Mang teh dijangjikeun tabuh salapan tah ku margi kitu angkat nanti dia kedah ngawayahnakeun wae subuh-subuh keneh subuh kedah ngawayahnakeun wae subuh-subuh keneh tabuh 5 weh ngarah aya kangge ngaso sakedap mah nu mawi Mang teu nyarangan sote pedah Mang geus percanten kana pangeusi encep sanes kapungkur teh kantos ngaguru ka Warok Danur. Sumuhun Mang namun kumaha da kirang latihan ayeuna mah tapi ketang abdi oge hoyong mecak tanagana Ki Karta kudu kabalas ku abdi teu meunang kuno sanes ngan kedah hati-hati we cep tingali panangan anak nu palih kenca ulah wantun ngadukeun panangan jeung manehna ulah wani ngadukeun panangan jeung manehanana mah boro-boro leungeun dalah batu oge lamun kateunggel ku leungeunna nu kenca hancur jadi lebu omat wae nya cep Mang mangan eta anu dipika hariwang teh. Mangga Mang ku abdi bade diemutkeun sadaya piwejang Mang teh. Isukna subuh-subuh sanggeus kuring menang idin ti Mang Madpili kuring indit ngajugjug ka urut lembur kuring. Aya keneh ketang pamentana Mang Madpili teh nyaeta lamun geus beres cenah kuring kudu datang deui ka imahna aya picaritaeun. Kuring gagancangan muru bos nu kalemburkeun lantaran waktuna geus ditangtukeun tea. Saja jalan kuring nginget-nginget ajaran ti Warok Danur nu harita mah di lembur kuring eueuh nu bisa ngayonan elmuna. Kuring ngalamun nginget-nginget waktu keur masih keneh jadi muridna ngan kuring sorangan nu bisa jadi murid anjeunna teh lantaran tara gagabah ari neangan murid sok dipilih nu boga bakat ngajodo ka anjeunna nya kuring nu panguntungna bisa jadi murid anjeunna. Sabot kuring keur ngalamun kitu bos geus tepi teu kanyahoan deui kuring gancang turun ngilikan jam leungeun kakara jam 7 isuk keneh ceuk kuring aya waktu keur ngeusian beuteung heula mah
nyekel kana beteng nanaon nu ngaganjel cek kuring ari dirampa-rampa sing horeng nu nganter kuring badi mangma dipilih tea. 7:30 kuring kakarangan mimitian indit neangan jalan setapak deket kebon karet. Pukul 7:30 kuring geus tepi kanu dimaksud. Diuk dina catang karet ngareureuhkeun capek bari nungguan musuh gerot kuring. Hate geus teu sabar hayang geura adu harepan ijen ngarebut pati pae hirup kuring aya titis tulisna. Lamun masih keneh ditangtayungan ku Gusti kuring hirup manehna nu bakal palastra dina congok badi nu dicekel ku kuring. Tapi lamun kuring kadesek si jaka nu baris bebeja ka Mang Madpili sina terus dipangnepikeun ka pamajikan yen kuring geus eueuh di alam dunya. Sabot keur mikir kitu teu kanyahoan dihareupeun kadenge sora daun garing katincakan ku suku barang kuring ngareret katenjo dihareup jelema duaan lempang nuju ka arah kuring teu salah deui. Kuring geus taki-taki ti tadi oge pakaian geus dibuka diganti ku celana pangsi hideung di baju kampret bodas badi diselapkeun di tukang. Barang geus deukeut pisan kakara sidik rupaan eta dua jelema teh nu hiji katempona teh geus kolot tapi awakna sembada kumis jamaplang godegnya hiji jeung jangot kabeh geus pacampur jeung huis. Anu saurang deui mah pamuda sahandapeun kuring. Moal salah nu kolot sigana musuh aing teh ceuk pikiran kuring. Barang geus aya dihareupeun pisan buru-buru nangtung bari megatan pijalanan kulantaran bisi kasalahannya ku kuring ditanya baris diselok. Punten wae Mang, kuring teh bade tumaros dupi ieu nu sasarengan sareng Mang teh saha teh asa parantos tepang nah sanes tuang putra mah. Nah ari jawabna teh rada kasar. Nari kitu rek naon bisi teh nyaho ieu tetangga kula si jaka teh gebeg teh bate kuring. Moal salah deui lamun babarengan jeung si jaka mah tangtu si karta musuh aing. Tah lamun kitu mah sia teh si karta teh anu ngabinasa kulawarga arga di reja nya henteu aku sia ceuk kuring ka manehna. Manehna mundur bari ngarampa beteung sigana mah rek ngaluarkeun pakarang kuring geus taki-taki bisi nu dikeluarkeun teh buat teuing pestol. Dan manehna teh urut gegedug gorombolan. Panyangka kuring teh salah bari ngajawab manehna ngaluarkeun leungeun nu dirampakeun kana beteungna teh pestol ditodongkeun kana beungeut. Lamun nya kula nu ngabinasa rek naon kitu. Nah maneh teh sesana kulawarga si arga di reja. Memang kuring sesana nu baris melespati kulawarga kuring. Make hayang melespati sagala sakedeung di oge maneh bakal nyusul ka akhirat. Kuring panas ngadenge ucapan anak kitu teh teu antap parah deui sabot manehna seserian babara katakan kuring mapatkeun aji kidang wanara pamere guru kuring. Sanggeus tamat gajeleng kuring ngarontok kana sukuna pestol ngabeledag pelorna melesat luhureun sirah kuring. Manehna dijengkang ka tukang lantaran sukuna karawu ku kuring. Leungeunna nu kenca pakupis ku kuring bari ngejat ngalesotkeun sukuna manehna rek hudang bari ngacungkeun pestol tapi ngan sakilat kaburu ditajong satakar tanaga bari mapatkeun aji dasa keti. Koceak manehna ngajerit pestol melesat ngaceleng leungeunna ka ciri ngaplek potong. Hiu karasa aya angin nyambar ti tukang kuring nyingcetkeun suku katuhu jegur batu gigireun kuring lebur katinggel leungeun kencana. Sajungjongan kuring olohok keur bongoh kitu karasa sukunan ajong gancang kuring ngalabuhkeun maneh ka tukang. Tapi barang labuh suku geus napak deui panajong kadua nyusul kana beungeut kuring ngagibaskeun leungeun katuhu. Sukuna beunang kacerek ku kuring dicentok bari suku katuhu asup kana cangkengna tuluy dijengkangkeun ka tukang. Gedebut manehna nangkarak bengkang ku kuring gewat disusul badi bres kana palebah beteungna pisan rada disoehkeun. Burial peujitna ngambay saeutik kuring ngejat ngajauhan lantaran manehna ngagawur bari mubat mabit leungeun kencana. Si jaka nu keur olohok ti mimiti kuring galungan dibetot bari rada
disentak. Untung deket teuing, tuh tempo sakaratna, cek kuring. Manehna mencerong kaki Karta ka tempo sakur batu nu katenggel ku leungeun kancana hancur jadi bubuk. Kakayan parotong si Jaka ngabiri gidig beri nyekel ka kuring sanggeus setengah jam lilana Ki Karta sakarat. Kakara nyawana paragat kuring gancang nitah ngalitaneuh ka si Jaka keur ngubur layon Ki Karta. Kabeneran manehna mawa bedog nya nyieun paseuk tina dahan karet. Itung-itung ganti linggis. Sanggeus rengsek gancang layon Ki Karta ku kuring jeung si Jaka dikubur sarta dipadungan sakumaha biasa kuburan jelema bae. Malaspati geus kalaksanakeun sanggeus bebersih di pancuran lebak kuring ngajak balik deui ka si Jaka samemeh papisah jeung si Jaka. Kuring neuneun janji ka manehna supaya kajadian ieu ulah dibetuskeun ka sasaha oge lantaran bisi aya buntutna. Sanggeus sumpah yen manehna daek nyekar rusiah kuring seumur hirup, kuring kakara papisah. Si Jaka ku kuring dipersen duit, itung-itung buruh capek bisa mancing ka Ki Karta. Harita keneh kuring terus ka Bogor deui nudunan paminta Mang Mad Pilih supaya kuring nyimpang heula samemeh balik lantaran aya picaritaeun cenah. Barang datang ka Bogor, kuring digabrug ku Mang Mad Pilih bari diciuman. Manehna milu atoh nempo kaayaan kuring salamet jeung geus hasil nu dimaksud. Kuring menang 4 poe di Bogor sakumaha lilana janji kuring ka pamajikan jeung ka pagawean. Tapi samemeh balik kuring disaur deui ka kamarna Mang Mad Pilih lantaran aya janji picaritaeun teh. Kuring nginget-nginget naon nu rek dicaritakeun ka kuring teh sanggeus diuk paduduaan di kamarna Mang Mad Pilih. Kakara muka caritaan nu pikarewaseun hate kuring. Kieu pokna teh. Cep sura sateu acana Mang nyanggakeun nu bakal ngarewaskeun encep langkung ti payun. Mang nyuhunkeun dihapunten bilih aya hanjakalna di akhir. Ali saleresna kieu cep Ki Karta teh sayaktos nama mertua encep. Nu saleresna namung kumargi putrana henteu dirorok ti orok beureum keneh nya kapaksa henteu terang dirama. Eta teh putra tunggal estu darah Ki Karta pisan nu janten istri encep teh. Sareng deui nu diangkeun mertua ayeuna saleresna mah rai bojona Ki Karta. Kuring ngagabag serta ngadenge keterangan kitu ti Mang Mad Pilih teh lain ngagabag lantaran hanjakal mateni Ki Karta, tapi ngagabag lantaran pamajikan kuring teh anak musuh kuring. Tapi ketang da anakna mah teu boga dosa jeung teu nyaho-nyahoan acan dirupa bapana mun seug nyahoan tada teuing kumaha meureun pamajikan kuring. Mang Mad Pilih kumargi ayeuna parantos beres nu dimaksad ku abdi. Nya abdi ayeuna nyuhunkeun widi bade wangsul sarengna deui kumargi teu aya nu terangeun kana kajantenan ieu sajabi ti Emang sareng pun Jaka ku kituna supados dicepeng wae rahasiana. Ceuk kuring harita ka Mang Mad Pilih rengsek pamitan ka kulawargana Mang Mad Pilih jeung geus unjuk nuhun. Kakara kuring balik deui ka Jakarta. 3 bulan sanggeusna aya kajadian Malaspati kuring pindah ka Bandung ngajauhan baraya-baraya pamajikan lantaran bisi aya sirung buntut. Tug nepi ka ayeuna teh rasiah kuring encan betus ka pamajikan tada teuing kumaha meureun lamun nyahoeun bapana diarah pati ku kuring mah. Tama cenah ieu pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.